Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pangbatalan salat. Paslun ari taji pasal tabtulu batal naon as-salatu salat biar asrota ku 14 naonana hislatan tingkahna. Bil hadasi tegesna kahiji ku sabab hadas. Wa bihuku najasati sareng ku katibaan najis ilam tulqa lamun teu dialungkeun itu najasah halan dina pada harita. Minggori hamlin kalawan teu dibawa wan kisapul aurati jeung narima kabukana aurat ilam tustar lamun teu ditutupan itu aurat halan dina pada harita. Wanutku jeung ku ngucapkeun biar paini kana dua huruf au biharfin atawa kana sahuruf mufhimin anu mere paham amdan barina ngahaja. Wabil mubtiri jeung ku sabab anu ngabatalkeun kana puasa amdan kalawan ngahaja. Wal aklu jeung barang dahar al kasiru anu loba nasian barina anu poho. Wasalasi harkatin jeung ku tilu pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan sareng sanajan poho. Wal wasbati sareng ku loncat al paisati anu banget anu goreng misalna. Wadorbati jeung ku neunggel al mupritoti anu ngabangetkeun wa ziyadati ruknin pilihin jeung nambahan rukun nu bangsa pagawean amdan barina ngahaja. Wa taqaddumi jeung kumiheulaan ala imamihi ka imamna si jalma biruknaini kalawan dua rukun piliyaini anu bangsa pagawean duanana wa takhalufi sareng kutinggaleun bihima ku itu ruknain bigeri udrin kalawan taya udur. Wa niyatu wa biniyati qoti salati sareng ku niat megatkeun kana salat wa taliki qotiha sareng nyantelkeun megatkeunana salat bisain kana hiji perkara. Wa tarodudi sareng ku mangmang fi qotiha dina megatkeun salat. Pasul ari eta hiji pasal alladzi ari anu yaljamu misti pihi dina yeladi naon niatul imamati niat jadi imam arbaun eta ya opat al jum'atu tegasna kahiji salat Jumat wal muadatu sareng kadua salat nu dibalikan deui jam wal manduratu jeung salat nu dinadarkeun jamaatan barina berjamaah wal mutaqaddamatu jeung salat nu dijama takdim bil matori dina waktu keur hujan. Paslun ari hiji pasal surutul qudwati ari pirang-pirang syaratna ngamakmum ahad asyara eta 11. Alaya alamat tegasna yen ulah nyaho si makmum butlana salati imamihi kana batal salat imamna si makmum bihadasin ku sabab hadas au geuri atawa salian ti hadas. Wala yatakida jeung yen ulah nekadkeun si makmum wujub qadaiha kana wajib ngaduanana salat alaihi ka si imam. Wala yakuna jeung yen ulah kabuktian si imamna makmuman eta anu ngamakmum jadi makmum wala umian jeung ulah kabuktian si imam eta anu bodoh wala layataqaddama jeung yen ulah miheulaan si makmum alaihi ka si imam fil mauqifi dina tempat cicing wa ayalama jeung yen nyaho si makmum intiqala ti imami kana pundah-pindah imamna si makmum wa yazdamiya jeung yen narima pakumpul itu si makmum jeung si imam di masjidin di masjid hiji masjid au fi salasi miati diroin atawa dina 300 siku takriban kalawan kira-kirana. Wa ayan wiya jeung yen nganiatan si makmum al qudwata kana anut awil jamaah atawa kana berjamaah wa yatawafaqo jeung yen narima akur naon admu salatihima runtuyan salat imam jeung makmum wala yukhalifa jeung yen ulah nyulayaan si makmum ukasi imam pi sunatin dina sunat pahisatil mukhalafati anu goreng nyulayanana wa ayataba jeung yen anu nuturkeun itu si makmum ukasi imam.